wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur nah di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunna jalan mana ieu sakieu sebab tadi eureum datang ka luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan ke ngagaloler bae kieu Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang orang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah mau dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapa ti baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang